urang kawitan Gusti Neda agungnya paralun kabatara kabatari Neda ageng pangampura Kasugri anu ngawangsit kanu agung nu ngayuga dina diri sapribadi jisim kuring turun kaul mapatkeun ajen pangaji nitiskeun pangraksa bapa indung bapa jadi hiji jembarna karuhiatan ruhayat jadi panglandi muga ku ieu tamafhum luntakeun aku panglandi wayahna pabeja-beja beja ti bapa nu yakin larapan pokok babasan dangdingan perbawa angin muru dumuk nu dicatur ngulik muhit ngerah pamri monggo hing perbawa dunya matak sepi nampik diri sulaya jauh panyangkaan ngulik muhit ngarah pamri nurut galurati karuhun yung sisari nu bihari mapai baja nu sampurna gejleg tapi kaki wari teu beda ti nu baheula rundayanti sirah giri taya saur tanpa bukurna jenis pirbadi taya ucap tejeng rasa ning diri pirbadi ngababar-babar pangrasa babaran paesan jati kudu ngukur kana catur-catur ganing jasmani di babar bari nyarita carita nu boga jenis nista basa wong ngucap utama mah mending cicing aur artosna di 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 aur
Tah, tadi teh parantos nyaksian sawer. Naon cenah sawer teh? Sawer teh mangrupa salah sahiji bagean tina tradisi masyarakat Sunda. Ilaharna dilakukeun di panyaweran imah nyaeta tempat merekna cai hujan tina suhunan. Sawer oge dihartikeun mapatahan budak dina upacara ritus disaksian ku balarea. Pangpangna kolot-kolot jeung tatangga atawa babarayaan jeung babaturan kolotna. Ilaharna sawer teh dihaluangkeun bari ngaur beas anu dicampur kokoneng, beunang nyiksikan jeung duit receh sarta permen. Lianti eta, ilaharna sawer melukeun alat seperti payung jeung bokor. Sabada dilaksanakeun acara nyawer, para tamu undangan dihaturan ngawilujengkeun ka panganten sunat bari ngepeulan. Eta teh disebutna nyeuceup anu bade disaksian sabada ieu video. Nuhun. Mangga ka Bapak Ibu ngawilujengkeun ka panganten anu parantos disepitan.